Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lima yuhibbu wa yarda wa radiya an nakuna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'allamana at-tariqah al-musilah ilaihi subhanahu wa ta'ala wa hiya al-ulumus thalathah ilmu syariah wa ilmu tariqah wa ilmu haqiqah alladhi bayyanahu al-ulama al-arifun billahi subhanahu wa ta'ala fajazahumullah afdalal jaza wa radiya anhum afdalar ridha adadar ramli wal hasa wa adada ma ahata bihi ilmuhu subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyuhu wa khaliluh wa safiyuhu wa kalimuh wa habibuhu alladhi turja syafa'atuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa majid wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, tunajjina wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tubba'ana wa ahla biladina wa ikhwanana wal jami'al mu'minin wal mu'minatul muslimin muslimat biha ya Allah min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana wa lahum biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna wa iyyahum biha ya Allah min jami'is sayyiat wa tarfa'una wa iyyahum biha ya Allah indaka 'alad darajat wa tuballighuna wa iyyahum biha ya Allah aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayrat. Allahumma aftah lana wa li ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tubba'ina ikhwanina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat bi futuhil arifin. وافتح لنا ولهم بفتوح الأولياء والشهداء والصالحين وافتح لنا ولهم بفتوح الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا ميسر يسير يا مدبر الدبر والسيد صلى علينا كل عسير بجاه البشير النذير استجب دعانا يا الله اللهم استجب لنا ودعاء من طلب الدعاء من داب الحمد أجب دعانا يا الله بجاه حبيبك سيدنا محمد واشفي مرضانا واكفنا وقنا الشر شر الجن والإنس والشياطين والسلاطين حرم ينصب ولا هوى من كل ما
ya kafi ya kafi ya kafi. Al-Fatihah. Para hadirin wal hadirat sadayana, alhamdulillah wa syukurillah. Orang sadayana dina sonten ieu tiasa riuh mungpulung deui sami-sami DP ka Allah Subhanahu wa taala, sami-sami taqarrub ka mantenanana sejak kumaula ka mantena, sejak nyangkatkeun diri urang ka mantenanana, sejak ngalandongan jiwa raga urang tina sagala rupi panyawat anu ngakibatkeun siksa Allah, nu nimbulkeun pebenu Allah, oge ngalandongan ati urang sadayana tina kabodohan urang, terutama bodoh ka pangeran sorangan, bodoh ka Allah, bodoh ka akhirat, bodoh kana hampura Allah, bodoh kana rahmat Allah, bodoh kana welas asih Allah. Sehingga kusabab bodoh anu jadi runtah, nu jadi tai belaan dug hulu pet nyawa, nu jadi elap belaan dug hulu pet nyawa, nu jadi suluh belaan dug hulu pet nyawa, cul salat cul ngaji cul naon dibelaan komo bari hayang loba sesana mah jelas-jelas bodona. Ari kanikmatan jeung ridhona Allah, hampura Allah taala oleh teu direret ku panon sabelah acan, boro-boro nganuhunkeun ka pangeran beh dituna bener-bener ngaraos izin ku Allah taala, diayeg salamina ku nikmat Allah, tapi teu bisa ku maula ka Allah. Atuh rumasa salah atuh teu bisa ku maula mah, ieu mah rumasana ge henteu, tuluy melak cangkeng dina punuk, asa aing uyah kidul edah beunghar, edah boga jabatan, edah boga gelar, timbul kata takaburan, tuluy ngaremet takaburna teh ka pangeran, tina takabur ka jelema, tina asa aing tuluy ngaremet ka pangeran, padahal nu dihargaan ku pangeran mah lain beungharna, lain pangkat jabatan gelarna lain, tapi pengabdianana lahir jeung batin ka mantenanana. Saha nu bisa ku maula ka Allah nu sabener-benerna, najan tukang ngarit, najan tukang ngangon domba, najan teu sakola acan eta nu dihargaan ku Allah, najan gelar ngaberebet, pangkat jabatan luhur, harta bana lubak libuk, tapi teu bisa ku maula ka Allah, atina teu bisa leuleus, teu bisa eling ka pangeran. Maka ieu jalma anu diancam ku Allah taala
Di dunya mun dipanjangkeun umurna ngahaja ku Allah ameh supaya leuwih loba siksaanana. Lamun digancangkeun paehna diponokeun umurna ngahaja ku Allah ameh buru-buru sina ngasaan siksana. Ieu jalma-jalma anu mal'un anu dikutuk ku Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sadayana kajeun linggih dina taneuh, padahal di bumi gaduh, kasur gaduh, karpet gaduh, kursi gaduh. Urang diajar nyoplokeun jeung ngalesotkeun kanikmatan duniawiyah. Diajar mukpruk ati urang sing nikmat dina kumaula ka Allah, najan dina letak, najan poek, najan leueur, najan katemongna hina. Da geuning akhir-akhir nama beuki beunghar, beuki bergengsi teh kalakah beuki tarik siksaanana. Di mana urang balik ka kubur leuheung basa, leuheung jelema anu tadina kokoro nyosok malarat rosa dahar sore henteu isuk sare dina palupuh tuluy paeh digolerkeun dina taneuh leuheung kitu mah teu pati jauh teuing leuheung datuman tadina. Narajang jalma anu tumana senang-senang sare kudu dina kasur wae, calik kudu dina nu empuk wae, kudu bener-bener terjaga, kudu bener-bener nyaman nepi ka baroraah kabita ku batur ruang riung dina pangajian. Manehna nganggap geuleuh jeung nganggap goreng, manehna nganggap gila, anti loba pertimbangan. Ke rumah diukna ge dina taneuh ukur ku koran nyeri bujur aing mah, katambah isi loba kuman, katambah engke udara hek jelemana loba, kumaha lamun aya nu TBC, kumaha lamun aya nu aid, kumaha lamun modar we. Lain ukur sieun paeh, sieun gering we, kumalamun modar we. Dokterna ge rek paeh sarua. Maka urang sadayana diajar nyoplokeun kanikmatan dunya sakedik demi sakedik ruang riung kajen teuing dina taneuh ngebul. Urang diajar ngepres diri kajen teuing jam 2 jam 3 balik subuh leumpang kahujanan. Ku urang sing karasa Gusti geuning ripuh Gusti, hayang ridho Gusti teh banyak teh babari, geuning sesah Gusti hoyong surga Gusti teh panyanten teh gampil, tinggal kieu meureun ceuk pangeran teh heueuh. Nah kawas teu karasa meureun ku sia, hayang dahar ngeunah ge sakitu ripuhna, hayang pake ngeunah ge sakitu ripuhna, cacak keur di dunya eta teh. Komo hayang nikmat aing nu abadi di akhirat, abadi ieu mah nikmatna oge, kapangkatana ge abadi ieu mah. Biraku jol ngagandeung bus ka akhirat, bus ka surga manya. Wayana kitu alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana teu liren-liren syukur ka Allah taala. Urang dipaparinan majelis
taklim di paparinan, riungan di paparinan, kumpulan anu ngagemleng jiwa raga urang sadayana. Sanes pribados nu ngagemleng sadayana teh diajar tauhid, ngareret ka pangeran. Nu ngagemleng urang teh Allah. Da pribados ge ngaraoskeun syukur ka Allah Ta'ala, Allah geus ngagemleng pribados. Mun mustami teu sare pribados oge diwarah ulah sina loba sare. Ngan pribados masih keneh pincang keneh. Masih keneh pincang keneh dibanding sareng para mustami sadayana. Sabab pribados dikeresakeun ku Gusti teh bet dibere leuwih ngeunah daripada mustami ceuk lahir. Ari ceuk perasaan mah wallahu alam duka nikmat keneh si A, duka nikmat keneh si B. Cek paraosan mah da geuning jalma anu keur dilanda cinta bener-bener mah tong boro ka pangeran. Cacak ka awewe weh nu sering didongengkeun. Dibere cinta nu bener-bener mah geuning. Nu dipika gila ku batur, kahujanan, jalan taringul bari jauh di udag-udag. Jelema cinta karena sepak bola, karena main bola, belaan hujan, belaan jeblog. Batur mah gila, ngabiri gidig. Tapi keur manehna mah indah we. Para wali linggih di guha, linggih di leuweung, linggih di sisi lautan. Indah we. Raksukan ukur sarkat awak, cul bumi, cul naon, cul lemur. Para sahabat ngantunkeun Mekah, nu ngantunkeun nagarana masing-masing, lemurna masing-masing. Kajeun teu boga kolot, kajeun teu boga dulur, kajeun teu boga pamajikan, kajeun teu boga salaki, kajeun pisah jeung anak. Asal boga pangeran we. Asal paduduaan jeung Allah we. Da geus dibere cinta atuh ka Allahna. Mesing teu gaduh bumi, teu gaduh naon ge eueuh keluhan, malah alhamdulillah we nu ka kuping teh. Keluhan-keluhanana teh eta we sok sieun di akhirat teu katarima. Sok sieun surga teu kapanggih. Sok sieun hampura Allah teu kapendak. Sok sieun ridona Allah teu kapendak. Sok sieun teu tiasa penak sareng Allah Ta'ala. Eta we nu dipikasieuna teh nu jadi bingungna teh ari kurang dahar kurang pake mah teu jadi bingung. Tapi ku ahli dunya mah meureun dipandangna teh siga nikmat keneh Firaun, siga nikmat keneh Karun, daripada jalma-jalma nu kitu. Tapi cek perasaan masing-masing mah kadang eleh. Perasaan nikmatna ahli dunya ku dunyana jeung nikmatna ahli Allah ku Allahna. Di mana ku Allah geus dipasihan cinta jeung resep. Urang sadayana teras usaha supaya dina ati urang ku Allah dipaparinan rasa cinta anu sampurna ke Allah Ta'ala. Urang teras DP-DP ke Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat sadayana, pikeun jalma anu bener-bener cinta ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, entong boromah bener-bener dibere dahareun nu nikmat pakaian nu alus, cacak dibere musibat oge ku pangeran, kawas diciwit ku kabogoh.
estuning indah jelema anu keur cinta ka Allah taala dibere musibah teh indah da dibere musibah teh ku kabogoh teu keueungeun musibat itu musibat ieu teu keueungeun jelema nu cinta mah pangna ayeuna urang pelaan maca Yasin 3 kali isuk erek dek salat deui ketas maghrib Yasin deui isuk rebo sore maca Yasin deui 3 kali naon sababna sabab 320.000 musibat setiap satahun sakali ku Allah taala diturunkeun ieu mah makelan ka jelema nu borangan makelan ka jelema anu atina can bener-bener ngareret ka Allah subhanahu wa ta'ala can bener-bener cinta ka Allah ta'ala ari jelema nu bener-bener cinta ka Allah ta'ala mantong borok ku panyakit ku neraka na ge teh sieuna teu keueung ku neraka teu kabita ku surga kabita sote ku Allah we lamun papisah jeung pangeran tah keueungeun nu kitu mah di mana jauh we jeung Allah keueung eta mah ku panyakit mah teu keueungeun dek diturunkeun cenah unggal tahun teh 320.000 panyakit cenah pek bae tang boro panyakit pae akhirna mah kitu lain panyakit nu hirup keneh ya pae akhirna mah erek pae sararea bisa kabur tina pae bisa kabur tina papasten moal tapi da tahapan jelema kabehana oge langkah pertama mah kitu moal aya nu bisa ikhlas sakaligus pasti ria heula moal aya nu bisa cinta sakaligus moal aya anu bisa deket sakaligus moal aya nu bisa ma'rifat sakaligus urang mah ruang riung ke teh apan dina tahap diajar tak ieu da diwartosan ku urang sadayana pek wajar pantar urang sieun keneh ku makhluk wajar pantar urang sieun ku panyakit ti pangeran wajar terus gitu tong baru datang panyakit pandek ngaji dek turun hujan ka tembong mending doa Gusti hayang teu turun hujan sieun hujan teh komo sigala lamun turun panyakit moal wani asup dek turun hujan teh sieun teh aduh sieun hujan deui kumaha atuh nya muga-muga atuh songseuna turun hujan kitu bari lain panyakit naon ari hujan rahmat sieun urang ku rahmat teh kuduna teh alhamdulillah anapun jelema nu atina ka Allah taala atina keur cinta ka Allah taala rek hujan rek teu hujan kumadinya nu penting mah menang paduduaan we jeung pangeran bisa tepung we ka pangeran kitu batur tapi wajar lamun jelema masih keneh keueung ku panyakit wajar da memang tahapan jalma teh bisa sakaligus sok we dibekelan ku Rasul pangna dibekelan kieu teh ameh naon ameh muntang ka pangeran bisi salah muntang keur jalma anu atina mahabbah ka Allah mah teu kudu make Allahumma ya sadidal kuhan teu bisi hayang apal para wali mah sadayana masihan doa ka urang teh ieu pribadi masuk hayang seuri naon sababna da ari anjeunna mah atuh mah nya nu diajarkeun ku anjeunna ka tauhidan nu sakitu sampurnana dibaca ku pribados da teu baru tuhun teu keueungeun nu kieu teh nah atuh mah esok aya doa nabi anu doa wali anu nyeta keur urang makelan keur urang
Batur mah mentana ge isin-isin acan ke pangeran teh. Nu matwi tong kaget naon sababna? Para wali ai ka jelema anu gering geura. Hayang doa anjeunna. Cekur harita kene, ari anjeunna teu damang mah tara sugan kumaha? Sugan ubar aber tara hare-hare. Apan cek sakilas mah cek ilmu urang naik ka batur bisa ngubaran. Ari sorangan atuh mun eta doa teh pake beda hate. Batur mah isin nek menta cager teh ka pangeran teh isin teh. Dibere cager ku Allah mang puluh-puluh tahun can bisa dipakai ku maula ke Allah. Tul dibere gering ku Allah kabeh pada ti Allah. Mana jalan nu leuwih utama? Tibatan tumarima kana papasten ti Allah. Tibatan nyangakeun sadaya-daya ngaran hamba mah dihareupeun pangeranana kudu seperti mayit dihareupeun anu ngamadianana digulang gaper mangga we wah pilihan cagerkeun sia ku aing mangga digeringkeun sia ku aing mangga dihirupkeun sia ku aing mangga dipaehan sia ku aing mangga we terus kudu kieu sia nya mangga ulah kieu mangga na teh estuning bener-bener rela teh ridho teh ka jenemahan pati nu kitu mah. Geuning loba doa-doa terutama para wali-wali kutub ngagehan keur saha keur urang ulah salah sangka kade bisi salah sangka urang ulah salah sangka kita lamun ngaji ilmu tauhid teh bedakeun aya keur kelas ieu aya keur kelas ieu kapeung jalma anu ngaji ilmu tauhid sok diumumkeun akhirna pabelit ger nudingkeun kelas urang ka kelas nabi timbul weh perasaan nabi teh sarua jeung urang kitu timbul sangkaan kitu nabi sarua jeung urang dan nerapkeunana kitu nerapkeunana nu dibayangkeun teh alam urang nu diakurkeun teh alam urang diratakeun alam urang teh ka nabi ka para wali kade ya setiap jalma kagungan makomat teh kedudukan anu tumpa-tumpa jeung beda-beda. Urang nyuhunkeun ka Allah dimodalan ku para wali tah doana tah salatna maneh bisi hayang cager maneh bisi hayang jauh tina panyakit maneh bisi hayang maneh teh kop dibere are eta geuning para wali seueur ngadoa sagala rupa eta teh doa naon batur mah lain deui jeung urang batur mah Allah jeung Allah teh we gulak-gilek teh hayang hampura Allah hayang ridho Allah hayang rahmat Allah hayang hampura Allah hayang ridho Allah hayang rahmat Allah hayang papanggih jeung Allah kitu we gulak-gilek batur di pentana teh aya nu ditaudan naon ditaudan teh sieun jauh ti Allah sieun poho ti Allah eta we dijauh teh sieun teu meunang hampura Allah sieun teu meunang rahmat Allah kitu we terus nu ditaudan teh aya urang nu pan ditaudan teh kokoro sieun usaha sieun teu lancar lain kitu sieun boga panyakit lain kitu eta ditaudan ku urang keun peke heulaanan pangkat urang didinya peke heulaanan tapi ku urang didik jeung latih ati urang sina cengeng ka Allah Subhanahu wa taala ati urang sina cinta ka Allah Subhanahu wa taala terus ku urang digemleng terus ku urang dijalani sagala obat-obat nu nyageurkeun jiwa urang ku urang dileut terus-terusan teu aya beurang teu aya peuting teu aya janari da ubar atuh ieu mah eueuh deui ubarna jiwa urang tina panyakit urang iwalti ku maula ka Allah taala anu sabener-benerna dipaksakeun ku urang mung diuk dina pangajian diuk mung salat peuting salat mung maca Quran maca kitu mung sedekah hayo keluarkeun sedekah sabab lamun teu dipaksa kitu ku urang anger panyakit teh ngajentul wae di mana urang hayang cager eta panyakit wayahna kadah diusir
kudu kumaha nginum obat terus da pahit obatna atuh paksakeun leueut paksakeun keun pahit-pahit oge urang diajar maksakeun urang teh kudu rugi mun ayeuna teu kabagian teu bisa ngaji sapeuting sakali weh urang teh kudu rugi urang teh kudu ceurik peuting ieu kuring teu bisa ini kitu batur mah peuting ieu teh menang ridho Allah batur mah peuting ieu teh menang hampura Allah batur mah peuting ieu teh menang ilmu batur mah peuting ieu teh naik pangkat gitu kuring mah kita teu bisa ini gitu kudu boga rasa rugi lain atoh ayeuna mah lain kalaka atoh kumaha pangajian teh aduh euy hujan untung kuring teh init wah mun kuring init beureun kuring ge kahujanan kitu untung pajarkeun teh kuduna teh rugi anu kacide gede aya nyebutkeun naon untung nasia bolon teuing nasia beleguk teuing batur mah rugi kitu teh ieu mah bat ngarasa untung maknya kumaha mun sia modar teh keur kitu naudzubillahi min dzalik mun batur paeh disamer ku geledeg sugan ku gelap keur ngaji tapi paeh keur ngaji untung aya jelema bodoh malah kitu tong boro aya nu nyamer gelap caca kahujanan ge untung nate teu ngaji komo lamun aya anu disamer ku gelap waduh pangajian di si anu disamer gelap walah untung kuring teu init mun init kumaha kitu betul geus disamer gelap kumaha paeh kitu ai paeh teh ku gelap kitu ku saha ku Allah ditangtukeun acan paeh teh geus ditangtukeun ku Allah acan parantos dek bisa gitu ditolak ke urang dek bisa kabur tina paeh aduh kaos dongeng jelema nu sieun paeh baheula terangkeun dina kitab jelema sieun paeh dijaga sagala rupa kan edek lempang ka jalan raya kade bisi katabrak si anu ti heula ge nu katabrak paeh lempang atuh di sisina aya nu kajadian si anu ge mobil ngagaleong teu puguh-puguh jalan irigasi atuh begitu jalan si anu ge ti heula dipacok orai di irigasi teh gitu akhirnya nyerekam di imah kabeh nu matak paeh di jauhan cicing da sieun naon sieun paeh gitu kadaharan dipariksa kade ieu teh matak panyakit anu engke kadituna paeh matak panyakit anu kadituna paeh teu jaga kumanehanana terus dijaga dibolak-balik nah tempona teu kungsi lila manehna teh hayang dahar jeung asin hayang dahar jeung asin cekot asin aya cucukan gabres kana curugna teh blong bareuh tuh nepi ka buruk nepi ka infeksi diubar aber teh cager wae nepi ka namprak manehna paeh jelema sieun naon ieu sieun paeh itu akhirnya jelema anu sieun teh lain gitu dan sieun rugi kejadian aya nu leungit kendaraan dina pangajian lah sia tong ngaji deui naon sababna si anu teh heula ge dipaling eueuh kendaraanana ke sia lamun ngaji ke kendaraan aya nu maling geura tuh sieun atuh sieun dipaling padahal da geus bukti nama ku Allah taala dijaga mal aya nu bisa maling laras di mana ku Allah geus kuduna kudu dipaling dek aya nu bisa ngajaga moal kapastian ti saha ti Allah taala sangakeun ka Allah taala
matak tongkeung sangakeun dicokot we harta urang ku Allah data dina ge teu boga kitu saha nu nyanakna Allah tong dianggap nu nyanakna jelema entong Allah nu nyanakna oge Allah ngan urang sing hade sangka ka pangeran mun urang leungit barang teu kumaha sing hade sangka ka Allah nah make kudu hade sangka apan dawuhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dawuhan para ulama kitu pangeran mah di mana rek ngabersihkeun dosa hiji jelema itu Allah taala carana teh sok nganggo nyoba sok Allah taala teh dibere panyakit sok Allah taala teh hartana cenah dicokot aya nu maling ieu teh sina jadi kiparat kana dosa nah aya dosa anu teu bisa meunang hampura Allah angin kudu kitu angin kudu kitu malih mamarene ieu mah mamarene aya jalmi tara zakat jalmi tara gaduh toko jalmi teh gagah tuh godegan tara zakat sumpingan kumarene teh nyarios mamarene teh bejana sia tara zakat kitu sor mamarene teh hayo sia zakat deuleu jalema tara zakat mah deuleu kieu geura aing menta surutu sorna teh kitu pasihan surutu sok sunut ku sia sunut ku manehanana teh geus burahay tah ka digeus leungeun sia cekel we ku mamarene teh tah si leungeunna teh lajeng ditiup eta surutu teh si seuneuna anu ruhay teh diserodotkeun tuh tina leungeunna turun ka sikuna harita keneh melendung eta jelema peperengkelan teu bisa ngalaan tah dicepeng ku mamarene tasya kumaha karasa ku sia saurna teh kitu teu tai kuku acan deuleu sia seuneu ieu mah teu sia lamun teu zakat sia dibeuleum sia awak sia hayo kudu zakat kedah kumaha cenah mama cenah abdi teh ke zakat teh kaluarkeun harta sia kedah ka saha ka aing kemarin mah kitu dipenteh langsung sia zakat ayeuna sia cager ayeuna keneh sia gitu yo hitung sok kadiekeun sokot cana ke ku anjeun artosna teh bismillah tuh harita keneh eueuh katapak-tapakna tuh dulu sia zakat mah deuleu itu surna teh ti harita eta jalmi teh teras insaf ti harita ya batur mah dibuktikan gitu batur urang mah teu bisa ngabuktikeun gitu jadi ulah aneh lamun urang menang musibat bisi aya dosa nu can kakifaratan ku urang nya batak urang teh kudu salamina istighfar buru-buru ti ayeuna istighfar ulah ngadaguan disintrek urang leres ti ayeuna kumaha terus sing rajin istighfar terus nyuhunkeun ka Allah kieu nyuhunkeun ka Gusti teh Gusti hapunten dosa abdi mugi ku Gusti ulah disiksa heula abdi teh ulah disiksa heula di dunya terutama di akhirat ku sabab biah dosa abdi teh hoyong hapunten we ti Gusti tu welas asih Gusti tanpa nganggo siksaan ti Gusti kitu usaha abdi hoyong tetap lancar warga abdi hoyong tetap sehat kitu nanging dosa hayang dihampura kitu ka pangeran teh Allah Ta'ala janji di mana urang rajin istighfar maka siksaan ku Allah rek dipasihkeun di dunia sareng di akhirat dicabut deui moal cios gitu jam sabaraha cekap wallahu a'lam bis